Siapa yang tenan Sakur, lah? ha? Jangan lah, paur urang mah teuneun lah. Paur teh tepunggung ngobrol ge tepungkus tulikan. Lain naik naon ka dia? Asok kan kayak itu lah. Mah fokus udah sieun atuh macana manehanana dak. Nu gablegna aya urang apa sieun. Aki-aki teh kudu kieu piatut ge borangan. Lain borangan aing habis itu fokus ngabangkongna soalna geus mah kudu borangan aing tukangna sakitu pakarna. Sebenarnya mungkin aing nu batur mah urang masuk paur kita ini sorangan mah geus biasa meureunan. Lain aya naon ieu teh meni sarareuas kieu. Lain aya naon kitu dengikeun. Urang teh pan kamari mah memang teu pati butuhan duit teh sawah teh nya. Heeh, naon kitu? Ayeuna urang butuh duit ditagih hutang urang euy. Da geus duitna ge Hah? atuh. Geus Aku make eueuh. Nah, atuh kamari ieu urang mari meuli serius urang mah. Pan kamari mah urang cek urang oge Eta pan di dinya mah kitu kakek mah ka urang teh nganggap luntak-lintrik. Geus eueuh aya mah tulungan lah urang tulungan piraku lah. Kada ditulungan ge ai eueuh. Urang dikurangan lah hargana ge moal sakitu. Kan kamari ge duit geus kapake puguh. Nah atuh kamari ieu make embung atuh. Lain mah kieu 5 juta cara nginjem heula. Beda eueuh geus kapake. Berarti maneh mah kamari teh ngawadu rek meuli sawah teh. Kacontohan urang butuh 5 juta geuning maneh. Ngawaduh kumaha? Nah atuh kamari ieu make embung. Urang mah serius kamari teh mawa uang cash mah. Berarti maneh ngeprank hungkul maneh mah calo sebenarnya mah pasti oge. Bener serius atuh dibalikeun kana mobil ka kolot urang. Karunya kolot urang nganggur wae. Manya tika aing sakitu butuh tika eueuh aneh aya tika teu percaya pisan ari kakek kudu kumaha. Teu teu percaya aing mah, teu percaya waduk Ari tadi arek naon atuh ka dieu? Heuh tadina susuganan rek cilih tulungan aya kalah kitu geuning. Da aik nulungan kumaha ieu duit geus kapake manaha atuh kamari ieu make ngarendahkeun. Ayeuna geus ngarendahkeun deui. Sering ngarendahkeun da kanyataan kitu lamun aya mah kitu sering buburu tak urang kakara percaya aya kitu waduk ngukur manehna sebenarnya baik ngalah bati nyaloan mana mah nyaloan sebenarnya jadi calo berenang waduk geus waduk mantau eta jelema teu percaya bisi teu percaya hayu ka imah kolot urang ke jauh-jauh situ berarti lempang ti karincung sugan teh heueuh we sia teh waduk ngawangku ngonggo cuma waduk modus ya waduk kitu aki-aki eta mah teu dibari injem teh ngadon amak-amakan wayo ka era sia sia tau gablek duit tong sok-sokan gablek duit lah cara aing akhirnya mah sia oge teh gablek meureun panggung di cocok teh cari pagawean jadi careung ke geus mah